Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Langkung tipayun dikawitan ku dehem. Tawis eta teh kiai mahal. Nya. Kiai mahal mah ibu sok dimimitian ku batuk biasa. Nah gitu. Bakat kumahal eta kiai jadi nu ngonang gitu, daun ka bedal. Bakat kumahal teh. Nah kusabab teu aya nu ngonang penting ieu, jadi aya we di dieu. Sadaresna mah jadwal ayeuna teh ka Subang lamun aya nu ngonang mah. Kusabab nu ngonang nya di dieu we. Mangga urang sasarengan muji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala lantaran puji tina laku lampah dohir urang sadaya ku ngalem kana tiap-tiap kasayan eta kagungan Allah Subhanahu wa taala sarta disarengan ku syukur urang sadaya dina hate sanyanyana syukur eta nekadkeun kana alus sangka ka Allah Subhanahu wa taala anu bakal tiasa mukakeun anto karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadayana hoyong dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Syaratna ngan hijina ibu kedah alus sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Eta diantawisna saupamina urang hoyong dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, yakni urang sadaya kelah gaduh alus sangka ka Allah dina hartos husnudzon dzannul mukmin wa al yaqin. Husnudzon atanapi alus sangkana hiji jalma anu mukmin disebut yakin. Ibu yakin teh ka Allah? Naon yakin teh? Yakin teh ka Allah, Bu? Yakin teh ka Gusti Allah? Naon yakin teh? Oh yakin mah yakin we. Henteu kitu, Bu. Aya terjemahna yakin teh. Nyaeta anu disebut yakin teh butuhna sadayana makhluk uteuk tongo walang taga teu ku hanteu nyaeta sadayana makhluk nu leutik nu gede nyaeta butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Teu butuhna Allah ka sadayana mah makhluk. Tah eta disebut yakin. Yakin urang sadaya yen Allah maha beunghar, maha sugih tinggal ti sakabeh alam. Teu beurang teu peuting, Ibu. Teu beurang teu peuting teu dinu poek, teu dinu caang, teu usum hujan, teu usum halodo. Allah teu butuh ka makhluk nya terutami dina malam Jumat ieu Allah teu butuh ka makhlukna, tapi urang sadayana anu butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah sok-sok teu butuh ka Allah teh nya
teu butuh kana rahmat Allah gitu, ulah sok-sokan teu butuh gitu. Lantaran eta teu butuhna ka Gusti Allah teh hiji jalma kaasupkeun 3 leong ka imananana nya, logornya 3 leong ka imananana. Masya Allah nya, mata kurang ngariung dina wengi anu ayeuna lantaran dasarna butuh ka Gusti Allah. Mak wengi Jumat ya teh nya, wengi Jumat teh nyaeta wengi anu ditunggu-tunggu ku jalmi anu soleh. Jalma anu soleh mah nungguan iraha hoyong malam Jumat. Hoyong malam Jumat teh iraha lami keneh tirbo keneh ngantosana oge ibu nya. Iraha nya iraha atuh dongkapna malam Jumat ya abdi deuk maot eta jelma soleh. Jelma soleh mah hayang maot nage malam atanapi poe Jumaan ibu. Jelma soleh mah di Arab malam Jumaan teh ku jelma soleh mah gitu nya. Naon margina? Margi wengi Jumat mah atanapi nyaeta wengi anu malam anu dipika cinta ku para nabi, malam anu dipika cinta ku para wali, malam Jumat teh wengi anu dipika cinta ku jalma-jalma anu soleh bu. Nya jeung malam Jumat mah nyaeta malam anu dipika resep kudu jomblo. Nya lamun malam Minggu mah malam anu dipika nyewa kudu jomblo. Nya batur arapel ieu mah henteu da jomblo gitu nya. Tah ari malam Jumat mah malam anu dipika cinta nyaeta dipika resep ku para jalmi-jalmi anu ku resepna kana malam Jumat teh mudah-mudahan urang sadayana sing disarengkeun sareng jalmi-jalmi anu Wah, kiai-kiai di Jawa Timur mah malam Jumat teh belesat nu ka kaler, nu ka kidul, nu ka kulon nyewa beus batur mah. Nya, nyewa beus ibu kantenan anu gararaduh pakaian mah ibu nararumpeng dicanak teh ka mana. Nararumpeng mararasak eta teh dicanak ka ditu ka taroskeun ka urang Jawa tah. Aya urang Jawa di dieu. Urang Jawa mah bu malam Jumat teh nararumpeng malam Jumat teh ngaraleupeut ngaruras dicanak ka ditu ka salametan ka mana ka disebutna teh ka asta tinggi atanapi nu disebatkeun nyaeta ka pasarean. Aya pasaran aya pasarean ibu ari pasarean teh nyaeta lamun di urang mah astana canok teh ka mana nyaeta ka astana ka jalmi-jalmi anu nya ka makam jalmi-jalmi anu soleh. Ngadon dalahan sanes ngadon saum bukana di ditu gitu. Saum buka salametan ibu syukuran da anu bumi-bumi anu cara raket makam jalmi soleh mah eta teh makmur ibu biasa diantawisna makmur tiap malam Jumat Masya Allah nya saridekah teh sedekah Jumat sedekah Jumat. Nah gitu nya kumargi tos terang jalmi anu arif billah anu tos terang ka Gusti Allah eta wisata hatena teh dina malam Jumat bu. Wisata hati nyani pariwisata aya geuningannya pariwisata atanapi aya beus peristiwa geuningan. Enon bus ka ditu ngabri deuk jararang geuninnya eta teh teu sasieun bu teh nya upami urang lalajo ka palih dinya ibu kacida kalintang pisan berhargana Masya Allah eta teh kalintang pisan mulyana kalintang pisan agungna eta anu diselatkeun dinten atanapi malam Jumat lebetna adzan magrib dina malam Jumat eta teh tos dinten Jumat teh bu. Matang anu pupus dina malam Jumat mah atanapi dina dinten Jumat eta teh mati syahid disebatna teh bu. Teu aya siksa kubur, teu aya katarosan di jero kubur, teu aya ayeuna teu aya patarosan di jero kubur, teu aya kakeueung, teu aya naon di jero kubur. Tos dijamin gitu nya
dijamin eta ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pupus dina Jumaah teh. Ibu-ibu hoyong maot di malam Jumaah dagoan ke jam 12 putih. Hoyong cenangan ulah ayeuna atuh cenah kitu. Rahmat salam mugia ditetepkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, tabiin, atba'i tabiin, tumugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing kaais ku syafaat mantena di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oh eta meja nyangakeun eta rantang kosong namanya teh. Nya hoyong dieusian deui. Nya mudah-mudahan atuh sing ieu nya sing barokah. Nya sing kareka usian deui. Masalah. Itu kok kalau terakan wae di bumi, oh sing orang yang diusian deui. Nah, mudah-mudahan hadirna urang sadayana dina ieu waktu, dina ieu wengi sing dijantenkeun hadirna jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon anu putus harapan tina rahmat Allah? Halo? Jalma anu putus harapan tina rahmat Allah mah sok diengke-engke, sok ngengke-ngengke karena perkara kahade dengekeun ceuceu kemakan. Nyekewek cenah geus nini-nini urang mah odo pangajian teh. Tah eta teh geus digunting tina rahmat Allah jelema kitu mah. Ada gua nini-nini, kewe abdi mah geus beunghar deuk barang bere teh. Buru atuh innalillahi wa rajiun. Nya kumaha mun teu beunghar-beunghar ieu dah. Gitu. Tah gitu di atasna. Bahkan aya we eta. Bahkan aya jalmi anu ngantos-ngantos kewe lamun salaki urang geus loba duit urang mah eudeuh disemah urang mah tah eta rahmat putus harapan tina rahmat. Nah bet ngadaguan salaki loba duit karek taat karek turut ka salaki hareup ngahargaan ti ayeuna mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok ngengke kana atawa kewe malam Jumaah hareup nya saanu terang ibu. Saanu terang tak ayeuna kirang langkung 2 minggon deui urang baris 2 minggon deui atau 20 dinten deui aya 2 minggonan deui urang bakal pepenak sareng lebaran Idul Adha lah kirang langgungnya nya bade Idul Adha nya bade hari raya Idul nya kira-kira umur urang bakal tepi ka Idul Adha gitu. Aya nu apal teh? Saha nu apal urang malam Jumaah hareup mah geus dikubur. Tah, sok sadengekeun tah nini. Beusi aya nu engkewe urang mah geus kolot cenah deuk ujuk ajak teh, deuk babarengan dina kasayan teh, deuk tatanya, deuk tetelepek teh. Engkewe deuk silaturahmi teh, geus kolot gitu. Masyaallah nya. Jadi intina kerja mah anu sampurna iman ya ngarah tere naon ngarah tere baralin atuh. Kasimpulanana jalma anu sampurna iman nya eta jalma anu sampurna kaimananana nya eta tara deuk ngengke-ngengke kana kasaean bu. Jalma anu sampurna imanna tara ngengke-ngengke kana kasaean tara ngengke dina perkara akhirat lain anak hebat teh akhirat. Nah sok ngengke dina perkara dun tah eta jalma anu sampurna iman mah akeun we da mah kabeh akeun atuh dina perkara dun. Ari ieu mah sabalikna kewe akhirat mah ceuheuti mah bengel nyengel kewe majar maneh teh cenah ka masjid mah tahun hareup keburuk modal nya lamun ari ieu mah sabalikna dina perkara dunya sieun kabeh
Sieun kabeakeun meuni ti suk-suk ti lungdung kesan ka bool-bool. Nya, nisieun teh eta teh patukang tongong jeung amanat atanapi jeung patukang tongong jeung ajaran tuntunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Rasul kumaha? Beramallah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok. Kan gitu. Maksudna lamun urang boga cita-cita akhirat jika dek maut isu, beramallah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya. Ngarti teh nini henteu sarua atuh henteu. Hartosna lamun dina perkara dunya keun bae da aya taun hareup. Lamun urang hirup keneh taun engke berarti taun engke teh jeung rijina. Nya. Lamun urang dikeresakeun hirup bulan hareup berarti aya rijina bulan hareup teu kudu dicita-cita teh ayeuna. Ari ieu mah cita-cita keur bulan hareup teh geus dikonsep teh ayeuna keneh. BPJS. Oh, BPJS yo bayar BPJS besi gering cenah. Memeh BPJS teu kapake, modal ti heula. Masalahnya. Iya, jadi kerdunya mah kudu kerdunya mah halus teh. BPJS mayar 1000 sapoe besi dihareup besi tahun hareup ger halus tah. Lamun keur dunya mah, tapi lamun keur akhirat mah teu kitu. Kumaha? Aya masjid anggeuskeun sok ke batur heula ke urang mah tahun hareup deuk barang bere teh masalah. Lain paheula-heula dina perkara kahade kalaka pangke paneuri. Ya teh fakta, de fakto ibu. Faktana naon? Sok ajaran ku ibu tingali. Anu ngantri di mana? Sok lamun cair PKH. Sok. Di masjid atanapi di briling. Aing meuni teu kabagean kemuritan. Padedet nu di Arab teh ibu lain malam Jumaah, lain sahriahan, lain rebuan, lain kemisan, lain salasaan, lain kesenenan, lain mingguan. Nu di Arab teh cair, iraha cair. Nah hari reboan lain cair eta geus sarua. Ngan cairna pi akhiratan kemisan pi akhiratan cairna malam Jumaah cair tangge pi akhiratun. Ieu mah kalaka lamun sakalian ustadna atanapi kiaina teu aya pre atoh sebut pre teh malam Jumaah aya nama ibu pre atoh gowat teh nya doa baru ringas da preng. Kade kudu nama milarian gentosna kumaha carana supaya ulah pere sok sanaos ieu kiai teu aya atau ustad teu aya kitu kumaha carana supaya ulah pere gitu. Nya kadang-kadang lamun simkuring keur sibuk misalna aya budak titah budak kumaha we carana atuh atanapi ibu-ibu neangan anu ustad mayar sakali-kali mah tuh neangan ustad nu mahal. Monang gitu. Keur naon? Keur supaya ieu berjalan. Sok malam Jumaah lamun teh mah simkuring karesan modal wae misalna teu ka masjid deuk pere deui. Tah kudu ti ayeuna di konsep ti ayeuna kumaha ngarah teu pere dipimpinna usaha gitu kuduna teh. Saha nu mimpinna di dieu? Da geus di wartosannya ari ieu mah pugu referensina ngaos Yasin anu sok diaos ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Teras naon deui ngaos sholawat anu sok diaos oge ku Syekh Abdul Qadir Jailani ngaos tasbih. Aya referensina. Ente nyanyahoana naon disebut teh teu
tanya nyawanan kumaha aing we henteu aya bilanganana aya hitunganana aya pertanggungjawabanana gitu eta maneh maca eta teh ti mana nurutan saha gitu nya ade daripada malam Jumat ngadon ngariung di pos gaple eta ti mana eta ti mana ti seh naon ti seh gaple deui atanapi malam Jumat iya Bu dek malam Jumat dek malam Sabtu dek malam Minggu kudu aya ieu na referensina bahkan kade bisi nyalurna nyambungna ka orang-orang Yahudi seperti FF nyambungna jeung saeta jeung Syabul Qadir naon FF main game naon deui komo anu kitu mah WD ngan teu JP naon teh judi perjudian nyambungna ka iblis tama komo nu kitu mah ari nu jelas-jelas nyambungna ye pertalina ka Rasulullah nyambungna ka Syekh Abdul Qadir Jalani nyambungna ka para ulama ka para kiai teu dianggap penting. Nah saha nu leuwih penting tibatan dina hirup urang nu leuwih penting nuturkeun saha? Na nuturkeun Yahudi, nuturkeun Nasrani, atanapi nuturkeun eta Hongkong, atanapi Swiss. Kan subang kadengeun ku tukang judi. Mau sholawat khususna dina malam Jumaah ngonang naon ngonang kasayan ngonang rahmat ngonang barokah ngonang kaberkahan ngonang ka naon ngonang kaberkahan ngonang ka salametan ngonang kesehatan ngonang naon deui ngonang kamanfaatan sok sanaos teu sapenting jeput atunya teu puluhan ribu atau ratusan nya sok kurang aya cirina lah aya cirina aya naonana aya cirina disebatna aya naonna Bu aya naonna aya cirina atanapi aya sambunganana nya aksiru minas sholati alayya saur Kangjeng Rasul aksiru minas sholati alayya sing seueur ngaos sholawat ka kaula sok sanaos nya sok kantenan dina wangi malam Jum sing seueur nya kitu nya tos isa tacan atosnya sok aturan ngawitan heula siap dugi ka jam 8 siap we ada simkuring mah teh siap ibu tuluh sok we bade dugi ka jam 8 mah simkuring mah dugi ka setengah 8 nah gitunya mangga urang sasarengan uluk salam ka jalmi anu oleh katuan saya Bapak Jalani uluk salaman ka Nabi Khidir, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa sok uluk salam ka jalmi-jalmi anu soleh supados urang sadaya eta cenah upami urang uluk salam ka Kangjeng Rasul kakang saya Bapak Jalani ngawaler atuh ibu piraku dan teu torek nya ngawaler moal ahli kubur ngawaler eta teh Bu nya ka ibu karama ka aki kan ini ka gurunya leres sok atuh sareng datos mineng ulah simkuring nya datos mineng sok mangga ka da malami 10 menit lah nya siap ya Assalamualaikum ya malikal zaman ya imam al-makam ya qaiman Rahman Assalamualaikum ya rijal al-ghaib Assalamualaikum ya naib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum ya jami'i kulli
tahiyatilillah. Assalamualaikum ya Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Kangjeng Nabi Hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Abdul Jaga Zaraja Abadja Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum ya Abdal. Assalamualaikum ya Jamil Wabillahi Shalihin. Assalamualaikum ya kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bikum salamualaikum ta'ala fid dunya wal akhirah. As'adakumullah ta'ala yaumal qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satacana dirajengkeun diteraskeun tawasul panginten ieu aya ijajahan gitunya, ijajahan atanapi aya doa tapi teu kengeng ditulis nya, kudu langsung simkuring maca, ibu-ibu ararapal. Lamun teu apal malam Jumat ayeuna malam Jumat engke. Kanggo naon? Kanggo anu hese mayar hutang. Atanapi anu boga batur teh boga hutang hese mayar. Tah ieu ngaran tereh mayar batur ya ka urang. Atanapi urang boga hutang mun hese mayar teh. Komo ayeuna mah geuning make tanggal mayar teh nya. Duh, manggading sami deui atawa manggading 3 poe deui can boga. Tah ieu doana. Aya doana ngan syaratna saurpun guru ulah direkam, ulah ditu kudu langsung ti guru ka simkuring, ti simkuring ka ibu-ibu nya. Lamun teu apal wayana jumangke nya, lamun teu apal ayeuna simkuring sakali, ibu-ibu sakali. Tapi minimal kurang geus dibacakeun penting ieu, mudah-mudahan anu garadu sametan sing enggal ka balayar. Allah rada tarik ambilna ge. Berarti gede tenaga. Ya. Anu amin berarti gede hutang. Nya. Sok, siap. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'u biadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rahmanud dunya wa rahimul akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasya'u wa tamna'u minhuma man tasya'u birihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iqdi ani daini. Dina hate sebutkan hutangna sabaraha jeung kasaha minggu ieu keneh kabayar. Apal teh? Cuma engke we bayar.